Sabar Sun. Home body home. Home. Home body home. Oh. Home ku mah imah tuh gituan. Wah, ya ini mah. Eta ciri khas. Nah, benar. Aduh, burung kan. Iya mah deket jeung abdi atuh. Kita soalnya tadi geus ngintip. Oh. Itu aya sali itu gandeng gitu teh jadi juga pas datang kali juga jelema uka-uka. Ya. Halo bosku YouTuber sadayana di mana wae ayana para subscriber salam dunia. Simkuring ge nuju di perjalanan baris ka daerah Purwakarta. Palaresan simkuring teh nyalira di Palipayun aya Kang Acong sareng Kang Sony. Kang Acong konten. Hai, Aya hadir. hadir dong. Oke. Kita mau ke daerah Cinaya, Bro. Cinaya. Cinaya Purwakarta ya. Neng Leor. Kita akan ketemu sama sekaligus artis dari Bandung yang identik dengan suasana mistis, yaitu dia adalah penghuni ular. Penghuni ular. Yang punya ular lah, ular-ular. Nah Ular. itu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan sudah sampai di titik lokasi, nanti kita bikin vlog lagi di sana. Kurang lebih sabaraha jam deui dia, Macam? Setengah jam lah, Nah, jaman. setengah jam kita nyampe langsung rumah. Gitu. Siap pokoknya pantau terus kita tepang di titik lokasinya di Cinaya. Cinaya Purwakarta. Oke, alhamdulillah ayeuna parantos Dugi. Ya, Mang Sudi. Terus Atas Dugi deh. alhamdulillah terus Daerah di Cikuleuy nya. daerah Cinaya. Cinaya. Darangdan. Darangdan. Darangdan Purwakarta. Darangdan. Oh, keras ya atuh. Darangdan. Nah gitu janten nanti mapah deui yang handap ya. Apa di sakedik. Mapah deui handap tapi suasana hujan janten kurang Iya, istirahat lah. Aya payungan hiji. Di mana bieu? Biasa, tos ya yang tidak boleh dikatakan lah. Naon kampangan? Buang air kecil. Nah, kalau buang air besar kan harus ada di WC. Oh iya tuh. Nanti juga cecoknya susah. Oh, ai pamaget mah kan buang air kecil mah gampilnya. Ya. Dari tololi itu Itu balik dikir. Gitu. Nggak bisa ngegangkeun gitu. Ya, teh. Oke, Bang Inten, orang teh tinggal mapal berarti ini teh. Sekedik. Kedik deui ngantosan heula raat. Hujan. Lain ngantosan hujan atuh hujan mah bener baseuh deui. Oh, ngantosan Raat. raat. Sekedar di baris kanon. Kenak sareng teh Leo. Hah? Kan ngevlog kan acan Ya, acan di justru. kakak ucil. Acan makanya enak bade nanti bikin konten vlog. Kate. Vlog teh Neng Leor namanya teh. Ah, Dan Neng Leor teh pelaku seni, masih seniman. vokalis, singer rata-ratanya. Orang acting oke. Oh, pemain film oke. Film seorang aktor. Aktor. Yang sangat luar biasa. Karena dulu dia bikin film layar lebar, Leor Silatu Ular. Di layar lebar. YouTube tapi. Oh, buat YouTube. YouTube. Nah, Oh, berarti orang bisa nanya-nanya tentang itunya. boleh. Karena ada gambarnya juga di situ. Berarti pemain layar lebar gitu dong. Untuk itu oke. Layar lebar ya. Itu kudu dibacakeun layar lebar kadinya. Oh, ada sok kena nembe. Layar lebar gitu. Oh, ya. layar lebar. Layar lebar tuh kumaha gitu. Aduh. Ya. Marah bisa. Bro, ngopi lah. Oke. Ngan kali kau nganyuk kali nganyuk Wah, pokoknya kamera mah kayak itu lah sekedeng wah bayarin. Mau kemana? Teh Leor. Nah, izin dulu tuh dia. Kamera maksudnya. Kan bawa kurang-kurang. Kalau nyarekan. Wah yang nyarekan. Pam sih. Ayo. Teman. Kalau kurang. Iya tuh. Tapi kebetulan Cium heula tuh, Cong. Wih, nemu ketoknya. sampurasun. Umur nih. Ya iya tapi yang penting 2 kali kan ya teh. Tuh, tinggal ya sirah urang. Oke, guys. Dari lu aduh. Sampurasun. Home body home. Home. Home body home. Oh. Home ku mah imah tuh gituan. Wah, Ah,
eta mah. Eta teh ciri khas. Nah, benar. Aduh burung kan. Iya mah deket jeung abdi atuh. Entah Ah. entah soalnya tadi geus ngintip. Oh. Itu aya sali itu gandeng nya teh kieu jadi juga pas datang kana juga jelema uka-uka. Ya. Ya teh leor teh. Oh iya. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Corona. Tah. Ya teh Banjaran teh, di Banjaran ngaja hoyong ngaliput teteh sekaligus silaturahmi Laras pisan. di Banjaran ka Purwakarta cenah aya gitu. Numutkeun silaturahmi. Ah. Pami urang sering silaturahmi. Hah? Bakal Manyangkeun panjangkeun umur. umur. Jauh Begituna abdi ti Palian Banjaran, Ya. ka Palian Purwakarta. Terus Tiasa tepang sereng teh neng leor. Aduh. Pelaku seni. Pelaku seni. Lain urang Banjaran biasa ciri khasna teh abdi. Rambut kurang Banjaran mah galonong. Kumaha we ayayan geuning gitu. Ieu teh cing-cing singkatan. Naon? Japri. Oh. Japri teh singkatan. Naon? Jarang dicukur. Aku jangan jauh. Aya di si Jabri mana? Jabri cukur aku. Jabri mana Jabri? Teteh, itu saya tempat gitu keur Aya ngobrol. Oh, ka dieu oge. Soalna teh bahasa teh carita. Ayo balik. Kana ketang. Karek atuh teh. Lain. Atau nak namin ake ti Banjaran lain subreknya subrek Oh, subrek. surprise. Oh, tadi tuh kena syuting di mana tadi? Panjang ceritanya. Kita obrolkan saja di dalam. Tidak ada tempat untukmu di dalam. Oh, jadi Oh, ini kudu diuk atuh. Jadi kumaha. Sekalian mau digaple atuh. Kurang hiji atuh. Kurang hiji bawa patan baru. Lain teh neng leor mah mi bujur. Budi. Hah? Amis Budi. Oh, tah eta. Sok pake Budi meh teu ieu ning meh teu. Ambon. Burik kamu. Anjir. Anu geus serius sok burik bulu kunu kurang. Tuh. Ah, eta mah. Banyak orang seksiona, Bro. Orang mah lemah neuneut. Ngomong dulu tuh kuburan ngomong yang mah dulu. Lemah syahwat beureum. Lain geus sok nangtung heula nangtung. Tuh. Ulah sok wareng ngomongkeun muriding pedah neng leor nyiri kitik seuri. Nah, tuh. Pot neng leor oge ningali di dinya kitu ya Allah ya Robbi. Kasaha? Kasah eta kamu Kabi. ngomong. Oh, besi kapatur. Ya. Ari neng leor kan. Gitu kan. Ari ieu Cek kurang oke. Tapi kan imut artinya, imut teh. Imut ya. Doh mah teh jujur. Ya. Tapi kan baik. Ayo ke jelas. Kamu ayo. Tong nurutan teh kan loba komunitas di. Komunitas naon? Komunitas kieu kabeh. Ayo ke jelas. Paleun. Ayo ke jelas. Lain itu naon namina teh? Kurung manuk. Kurung man. kurung heulang. Gede Oh, teh. gimana ulang gitu. Oh, lain Penasaran nih naon. lampu. Ayo sahabat Adanya. mangga. Ayo siap. Come on, let's go. Ayo Bang Sony mana? Ieu teh ditukar. Oh, aya. Ayo tuh, yuk. Membuat bumer. Ayo, aduh, alhamdulillahnya orang teh. Oh. Ayeuna ieu simkuring parantos aya di ruangan tamu atau napi tiasa disebat? Bale. Cek orang Sunda mah. Saung. Tah si Mang Atuh mana euy? Oh, yuk. Cong. Si Aing mah anu Nah jadi nu kieu. Nah, si Mang Atuh jadi nu kieu euy. Cong. Kunaon? Oh, lapar bos tidur. Aduh. Memangnya ya bumi seniman mah memang kieu. Tong ngomong wae cek urang Oh. oge. Nu kieu mah kudu bergerak cepat. Oh, naon gitu? Opieun heula. Oh, palingan haleuh ge. Anu, Iya pengen oke. teh jadi berubah jadi kieu dikutuk. Jangan tega. Untung kelenci teuing atuh bangkong atuh naon. Ayo kelebat. Hmm. Oke, bos YouTuber kita lanjutin ya. Hmm. Bos YouTuber, udah enak tos di aya, tos aya di lebat bumi, Tos di aku. tos di aku. Bedanya ada suasana di luar yang di jero mah ada. Ngerakeun anak ini. Ieu Di tah, luar Bro. sini. Waduh, naon Ciri itu teh? khas si soek eta di luar. nya anu Iya. pesawat. Kelas ya. Jujur soek. Hampir baik dieu. Da inge meuli calana teh nu mahal lain teu Dikait tadi di warung. tuh. Nah, cong. Ningali Ayo. meni mirip eta nu Hayam, botak. Gajah. yuk orai. Lain ora ya. Belut. Nu kieu mah cacing. Cacing eta make jauh. Ya daun Nah, campur. bos YouTuber abdi kantos bikin konten ngurek oge. Bener. Hasilna teh ieu. Mun jauh aduh konten kamari 2 bulan aneh lah. Digoreng ayeuna. Api-api na we itu Wah, di gereja. Nya bener kita. Nah, itu belut goreng. Tapi bohong. Tapi bohong. Itu naon segala diasongkeun kieu atuh. Pan eta mah rezeki mereka. Oh. Ulah da tetangga teh ka mana-mana ge rezeki. Coba ieu mah bener udah rezeki menyangkut umur.
Gitu dah atuh heeh kumaha. Muasang sarabeteung intina mah gitu ya. Oh, Dukung terus channelnya Kakak Ucil. Oh. Mantapnya. ayam kieu. Ya, Nah, eta ayam merek endok teh kata apa? mantap lah. Lain Coba deh lebar. lain di saruanya itu. Iya, sirah. Dia nok soang nok No kampung. Remajan bujur puncak gunung Legana juru sadara Panas menterang pengikut Kenika bodoh Cobain berep teh. Korek na euy ah. Euy, korek na euy. korek. Mahal eta korek tuh. Kedua ke tukang son. Remajan hujan dotar gelap Dodar gelap. Aduh. Sok ya jam. Iya. Coba kita main Video mah. Apa video? Kelihatan apa teh? Video. Iya. Itu dipanjangin. Hei. Oke guys, hari ini kita Calik teh. Calik. Balik. Iya. Kita kan di aya porsinya jadi calik. Oke, nah kita mulai hari ini, malam ini. Set pertama, video klip, lagu yang kedua dari Foto.